Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini Miss Erma akan mengajarkan kalian untuk anak-anak kelas 4 mengenai kecap kantetan dan kecap panyelung. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dipiharep hidup maham karena kecap kantetan. Anu kedua, dipiharep hidup maham karena kecap panyeluk. Kecap kantetan. Pengetan contoh di handap ieu. Ibu nuju ngagodog kumis ucing. Kecap kumis ucing kaasup kana kecap kantetan. Kecap kantetan nyaeta kecap anu diwangun ku cara ngantetkeun atawa ngahijikeun kecap jeung kecap sejenna sarta mibanda harti mandiri. Artinya, kata kumis kucing merupakan contoh dari kecap kantetan. Kecap kantetan adalah kata yang dibangun dengan cara menyatukan kata dengan kata lainnya dan memiliki arti yang berbeda. Kita lihat contoh rupa-rupa kecap kantetan. Yang pertama, panon poe. Panon poe ieu hartina bentang di pusat tata surya atawa matahari. Kalimahna, isuk-isuk panon poe meletek ti wetan. Artinya pagi-pagi matahari terbit dari sebelah timur. Indung bapa, artina kolot. Kalimahna kudu ngahormat ari ka indung bapak teh. Artinya harus menghormati kepada ibu, bapak atau orang tua. Kuping gajah, artina ngaran kadaharan atawa tutuwuhan. Kalimatna, ibu melak tangkal kuping gajah dina pot ageng. Artinya, ibu menanam pohon kuping gajah di pot besar. Berem panon. Harti dari berem panon nyaeta ngaran lauk. Kalimahna, Udin jeung Edo ningali lauk berem panon di walungan. Artinya, Udin dan Edo melihat ikan berem panon di walungan. Contoh yang lainnya, kareta mesin, artinya kareta api. Kalimatna, Bapak angkat ka Bandung make kareta mesin. Artinya, Bapak berangkat ke Bandung menggunakan kereta api. Indung berang, hartina nusok mantuan ngajuru, yang suka membantu orang melahirkan ya. Kalimatna, dina ngalahirkeun teh ayeuna mah geus langka ditulungan ku indung berang. Artina, dalam melahirkan zaman sekarang sudah langka atau sudah jarang ditolong oleh indung berang atau dukun beranak. Hejo tihang, artina jalma nu resep ganti-ganti pagawean atawa padumukan. Kalimahna, amir mah hejo tihang, imahna pipindahan wae.
Artinya Amir mah atau Amir bosan, selalu bosan, rumahnya suka berpindah-pindah. Contoh berikutnya, kaca piring. Hartina ngaran tutuwuhan. Kalimahna kaca piring teh bisa ngubaran luka sarang kasakit. Putri noong. Hartina ngaran kadaharan. Kalimatna Putri noong nyaeta kue nasional Bandung. Nah, anak-anak semuanya, yang tadi Miss Erma terangkan adalah mengenai kecap kantetan. Kita akan ke materi selanjutnya, yaitu kecap panyeluk. Kecap panyeluk nyaeta kecap anteran nu maksudna ngebrehkeun rasa. Umpamana wae lantaran ngarasa uas, nyeri, atau sedih jeung sajabana. Artinya, kecap panyeluk adalah kata pengantar yang maksudnya menunjukkan rasa, misalnya terkejut, sakit, senang, sedih, dan lainnya. Titenan contohna nu kahiji, euleuh geuning isuk keneh geus datang. Artinya, oh masih pagi sudah datang. Nu kadua, ih sugan teh lain maneh boro reuwas. Ih dikirain bukan kamu, sampai kaget. Yang nu katilu, aduh nyeri atuh nepak teh tarik-tarik teuing. Artinya, aduh sakit dong, mukulnya terlalu kencang. Ya. Nah, untuk mengetahui kecap panyeluk itu biasana ditungtungna ngagunakeun tanda panyeluk. Tanda panyeluk itu adalah tanda seru. Contoh rupa-rupa kecap panyeluk. Ih, kalimatna ih tong kitu jorok. Artinya, ih jangan begitu, jorok. Hore, kalimahna hore abdi menang kado. Artinya, hore saya mendapat kado. Kecap yang lainnya adalah kalimahna tadina reka pasar, poho. Tadinya mau ke pasar, lupa. Contoh yang lainnya, kalimatna rek sare heula tunduk. Artinya mau tidur dulu ngantuk. Ih, kalimatna dagon atau ih sakedeung mah. Artinya tungguin dong, ih sebentar saja. Asik, kalimatna asik isukan kuring reka Bandung. Artinya asik besok saya mau ke Bandung. Contoh yang lainnya masih banyak contoh-contoh kecap panyeluk ya. Wah, kalimatna wah alus euy bajuna. Artinya wah bagus sekali bajunya. Aduh, kalimatna aduh nyeri tidak gor karena panto. Artinya aduh sakit, kejedot atau terkena pintu. Euleuh, kalimatna euleuh itu mobil badak pisan. Artinya ya ampun itu mobil besar sekali. Nah, anak-anakku semuanya, materi hari ini cukupkan sekian. Semoga anak-anak mengerti apa yang diterangkan oleh Miss hari ini tentang kecap kantetan dan kecap panyeluk. Hatur nuhun, tetap semangat ya.